Lamun ieu carita Aki nu kadua, ieu mah kajadian ku Aki sorangan keur ngora. Lamun boga imah ulah dikosongkeun lila, tiis karasana jeung sok aya nu ngeusian. Aki boga imah kosong, lila teu dikontrakeun jeung lila teu dieusian ku Aki teh. Hiji waktu Aki sare di dinya, dina kaayaan can diberesan da arek pindah Aki teh. Ora kene harita mah Aki teh. Isuk-isuk Aki teh moekeun baju 3 siki dan memang ngan mawa 4 baju teh ti imah teh. Niatna rek dieusian rek pindah ka eta tempat. Ari geus dipoe ku Aki teh tuluy ditinggalkeun barang gawe. Ari balik-balik baju teh aya nu meresan dina tolomok. Aki jadi mikir aya saha anu abus ka imah. Eta Aki nepi ka mikir ulang sabaraha kali apa aya nu abus atau aya nu ngaheureuyan. Tapi pintu gerbang KB panton aku Aki dikunci, digembok. Teu mungkin jelema ngaliwat abus ka jero ngasaukur mang jahitankeun baju nu dipoe. Ari pek teh peutingna Aki aya nu ngahudangkeun jam 3 subuh pas adzan awal diuk kana ceuli. Jika nu ngahudangkeun tapi dak nya lamun imah kosong teh sok kitu. Komo lamun tara kadenge pisan aya lapad-lapad Al-Qur'an. Eta imah teh tiis. Sok cobaan. Lain napelkeun ayat kursi dina tembok tapi baca. Sabab lamun teu kitu jurig anu aya di dinya teh jadi cicing. Cicing jang. Nyicingan eta imah. Malah mah pernah ngobrol jeung Aki jurigna teh awewe umurna ratusan tahun nini diusir teh kalaka ceurik. Ngarasa teu narima cenah geus lila cicing di dinya. Da Aki teh teu hayang ngahiji jeung jurig, diusir ku Aki teh kana tangkal campole. Geus eueuh aya nama tangkal campolehna. Kade eta si Nini aya di tukangeun maneh.